kitu nu ngaranna bogoh teh. Taukur nepi ka kitu. Yo Neng, tuh gunung. Wah mah ditaekan. Laut oke, wah mah di Kojayan. Nah demi satu. Demi Neng. Lainnya seukur hobi. Ini demi Neng atuh. Atuh kunaon wangi di piwarang ka bumi teu ka bumi. Maaf atuh udah semalam mah kepan gerimis. Aya teh jalmi tak kurupuk. Caritana gunung rek ditaekan, laut rek dikojayan. Ku gerimis we sieun. Lemah. Maaf Neng. Da ateng aja tengah hubungan Neng teh. Neng teh kapan ayeuna ulang tahun ya? Ate nek ngasih surprise. Naon ari surprise? Surprise Neng, apal surprise? Bong. Yo keresekna da urang membutuhna ge yo kado. Neng teh kapan ayeuna ulang tahun? Ieu ti AA Masian. Tahun. Naon aya? Sok bukan Neng, ieu teh barang terbaik untuk yang terbaik dari yang terbaik Neng. Anjir, kacida, panas ngetik panjang-panjang ti mimiti. Andai mata tak dapat melihat, nepi ka andai kaki tak dapat melangkah, jawabana ukur sami-sami. Jangan ngechat ka saha karah? Ka si Widi, biasa silaturahmi. Atunya masih keneh karah? Masih atuh. Si Ciwongna. Tuh, itu dihubungi. Nyaha teh hubungi. Mengpeng ayeuna mah suasana lebaran keneh. Geus mending damai we. Kurang telepon si Ciwongna. Kumaha siap? Kumaha maneh we ah. Halo, Bong. Up. Ke mana? Udah copot gitu. Oh. Lang. Kumaha ieu. Lamun orang maju lah ditahan pokoknya mah. Tenang. Iya, men. Kasih. Punten kasih heula.
Lang, main diuk lah. Wong, mana maju. Ulah pasnya gara-gara awewe sok. Iya teh keur suasana lebaran. Urah papasyaan. Sesalaman sok. Ulah gitu atuh. Soalnya orang can ngerasa eleh. Aning tadi di itu reknya ngajak damai teh erek daek. Ah, beda deui tadi mah. Ayeuna mah geus katempo. Ulah gitu atuh. Aing naina kumaha bel? Tengah rumah saken eleh. Emangna orang kejo anu bisa diremehkeun. Sakirana banget jika raginang bubuk mah tong hayang saya ngajak wing bel. Wing mah lebih ganteng ti mana bel. Woi! Kumaha tuh bel kamari kalah diributkeun segala. Emosi orang mah dulu banget euy. Aduh, aya wae. Salah. Untung kamari ditahan. Lamun hantu bengok banget si Ciwong dah. Buset. Siwa umono uweni yang baju merah jangan sampai lepas. Lu jangan lihat cewek tar buronan nyelek. Lagu apaan tuh? Ini lagu gue boleh mengarang sendiri. Nyanyian kode buntut palalu buntut Ai, burik atuh. Siwa umono uweni lu jangan godain cewek aja. Lu bego kagak ngerti. Oi. Astagfirullahaladzim. Nanahan marane. Hahaha.